Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ceng, aduh, Islami ya, kami tengah ada malah kontennya. Ayo sebulan. Aya. Sibuk karena kami kamari nges di Palestina, Ceng. Dagang seblak Aduh, lain itu. Dagang naon atuh? Bakso ikan, tapi Bakso lauknya ikan. lauk sapu gitu. Aya gitu, lauk sapu di ditu. Nanti dia mawatin tuh. Nah, buyon eta mah heureui kita heureui, Ceng lah. Dasar lah. Jadi kumaha ieu teh enak nyenyo ka mana ieu poeana teh? Ayo, nama orang ke Ciamis, Ceng. Tapi sacan Ciamis sih sebenarnya mah. Heeh. Mie ayam lu juara cek urang. Gitu. Rasana gitu rasana. Rasana. Tempat Hari tempat masih kumanya sederhana biasa wae ngaranna kaki lima lah gitu kan. Oh. Tapi boga ruko tapi leutik gitu. Kan rame wae gitu. Ngan rame we tah mudah-mudahan ayeuna oge urang ka bagian kursi ya. Oh. Gitu. Lamun teh mah di luar di Nya di tangga heeh daek teh daek. Kan bae lah ari ngeunah malah bukan geus bukan mah kieu nya eta mah lamun teu ngeunah bagian didinya mayaran. Gas. Lamun geuna Bae lah urang mayaran. ya. Tapi loba ulah mayar yang tahu mun geuna. Urang Jeung- yang jajan deui nu sejen. Jeung inumna. Heeh. Alah aing bae lah. Nah, Beureun mie ayam mau sabaraha paling sabaraha sih? mie ayam nama mun teu salah urang geus di lauk sih urang baheula mah 8.000 tapi aya topping-topping gitu. Model ceker, sayap, bulu Ah. gitu. Oh iya, siap gaskeun. Gaskeun lah. Nah, Ceng, urang geus tepi ya di lokasi mie ayam tadi. Ngaran teh mie ayam Saemana. Jalanna Jalan Umar Saleh, Ibanagara, Jalan Raya Ciamis. Patokanna mah gampil lah deket STAI Al Ma'arif, hareupeunana pisan aya mie ayam Saemana. Digireun di Cilembu Baraya pokona. Gampil dah jalur provinsi teu asup jalan deui. Cek urang naon? Pinuh ja di jero geus rek teu daek kudu dahar kieu. Ada di jero madok dak. Coba kudu jaga jarak. Protokol kesehatan. Parat-parat covid tuh. Ini masih bisa rehat gini cengnya. Ya, nampasan aja gitu. Pinuh ceng, pesen heula ya nama, kurang pesen. Pakai naon wae kamu? Di toppingan mah. Ini ayam biasa 10.000, ayam ceker 12.500, ini ayam bakso 13.000, ini ayam bakso ceker 15.000, ceng. Kurang pesen heula ya. Ibu, kurang ayam bakso dulu. Nah, ayam bakso 2. Dia jeung didinya unggul ek make ceker mah. Oh, sarua teu beuki, bisi tulisan butut ngadar ceker. Oh, kecap ceng, kecap. Cuap, cuap, cuap. Rasana anger terubah cek urang mah baheula. Nah, dagingna pulen samarakna ceng geunah ceng. Pokona urang ieu langganan urang tiba heula. Juara. Mantap, ceng, mantap.
Basona orang kesek basona. Bakso ngeunah nu rek beuki ceker nya toppingna ceker urang mah bakso rek beuki ceker. Deh. Mantap, Ceng. Nah, pisan sumpah. Jadinya ngeunah teh. Nah, Ceng, urang cobaan ye mie ayam rekomenan si Tarjo. Lamun teu ngeunah si eta titah mayar. Lamun ngeunah urang nu dibayaran anggar tetep. Urang mah teu beuki rada, Ceng. Jadi moal make cengek ah. Diaduk-aduk heula, bosku. Ciri khas nami ayam lamun teu make saos sigana moal ngeunah. Karena saosnya saos biasanya. Kalau pernah ngasaan mie ayam teu make saos teh kurang rasana. Kita kayak nama mau mie ayam teh cuman make saos deui lah. Tes. Kumaha rasanya. Jadi kayak asli si Tarjo teh waduh rasana ngeunah. Tapi ngeunahna kumaha nya memang mie ayam rasana kieu. Tapi sok aya nih mie ayam teh anu misalkan rasana teh di bawah standar lah gitu. Ieu mie ayam ieu asup kategorina ngeunah. Layak lah gitu. Kurang bisa lah ngarekomenkeun ka marane. Datang ke dia mie ayam saya mana di Jalan Banagara lah Ciamis. Langsung cobaannya. Bakso nate tipikal bakso halus lah. Dia eusian eueuh daging cincang, eueuh urat eueuh naon. Cobaan. Menurut orang, sepengalaman orang, bakso rasanya kayak teh tinu daging ayam. Ya, daging ayam. Jadi lamun misalkan aya campuran daging sapi lagi setik lah. Kayak itu strong teuing daging sapi. Tapi iya cenderung ayam sih daging. Kalau gue tangganya lebih mantap. Sampai wajeng temen udah datang. Orang heran, ini tempat lokasinya di jalan raya, jalan provinsi, jalur cepat jadinya. Tapi jelema bisa areureun ka dieu. Berarti ngeunah ieu teh mie ayam. Dan ternyata emang ngeunah sih. Meskipun gimana ya? 80 lah. Gitu namanya. Teu istimewa teuing ngeunah. Nilainya 80 lah cek urang. Balannya anu di Ciamis searah paling janya ke dieu nya. Kira kumeureun urang Ciamis mah ten pernah ka dieu. Pokona mah
Ciamis, Tasik dan sekitarnya namun keur nyimpang ke Jalan Banagara. Nah, lewat ke Banagara, kan dia nyimpang. Beda orangnya lamun misalkan ditarjo dengan bajaan mau apa ya di dia. Soalnya jalurnya teh jalur cepat gitu. Pelanglang mau ke kiri. Di bejaan kami ya. Di dia harapan STI nya. Mie ayam saya mana? Oh. Haridang ceng. Beresna deh. Lumayan haridang ge boga dahar gratis dangeunah cenah cek manehna lagi. Di urang dibayaran. Makan siang gratis ceng. Lumayan. Jadi yang urang hayang dahar gratis teh mah kudu ngarekomen-rekomen dahar nu ngeunah ka si eta. Gitu ceng. Murah tuh ceng, urang berarti biasa porsina teh 13.000, berarti mun duaan 26.000 tambah teh botol. Boga gocap ge murah mah ya. Ceng leuwih leuwih pisan. Lebih dari cukup. Rasana ngeunah dagingna amisna cek urang mah pasti deui nya cek si ada urang masalah perbasoan mah ada bleeng eta apa ya itu tuh pengalaman karena baso nama gitu. Nah pisan pokoknya tong hilap kadarieu warga Ciamis, warga Tasik, warga Banjar pami bade ka Tarasi ka tarapi anu warga Tasik Ciawi bade ka Ciamis tapi bade ka Pangandaran lah contohna nimpang ya ceng di dieu mie ayam saya mana jalan di Banagara payunan STIA Alma naonnya biar teh pohode urang lah Ngeunah bos, ngeunah bos. Aduh, ieu mah kapaksa orang kudu ngaku ieu mah ieu. Mayar anak mayar. Ieu mah aing kapaksa kudu mayar ge cara nama bae lah. Da. Mah deui dangeunna. Paling sabaraha 25.000 meureun 20.000 lah. Oh, jauh-jauh bisa. Jadi ge aya hargana sekian sebenarnya. Aduh, aya nama urang eleh deh. Bagian bayaran. Teu bohong urangnya. Teu lah. Teu ngabaduwe urang kudu ngaku lah. Kudu jujur ya. Menang tapi kieu aya cek urang mah rasana teh jadi kieu ya teu strong jadi teu enak gitu. Nah teh ceng Semut gitu. semut gitu. Jadi kumaha nya tah justru eta biasana rasa-rasa anu tidak terlalu kuat teh biasana sok dedeuyeun. Jadi kangen gitu urang teh. Ari porsi ceng cukup ke apa kurang? Porsi mah meujeunna pas. Kadang-kadang lamun loba teuing bisa jadi Mubazirnya. eungap, jadi mubazir, tengeuna. Mah pas lah. Tapi seubeuh ieu sakieu. Coba sakieu mah. Ieu bener cukup Ting nya. ting ting can dahar tadi urang aja can dahar. Aduh. Ya. Sono pisan urang teh ka barayanya nyawa teh hampura ceng geus lila itu. Nya meureun ieu teh urang teh teh aya kesibukan masing-masing jadi karak bisa deui ngonten gitu. Tapi insyaallah lah kahareupna lah urang rada dikerepan ngonten teh. Karunya barajanya geus. Ieu nanyakeun wae jadi ka mana atuh cenah nya teh wede. Jadi enak tah ieu urang gas deui gas pokona mah. Mantap. Nyeh nyok cek. Bu, sabaraha ini Bu? Mie ayam 2, terus teh botol 2 atas. Kayak bakso 26 kalau 34. Tuh ceng mie ayam bakso 2, jeung teh botol 2 34.000. Standar lah beujeuna. Tah, merenceng sakitu we videona nya. Cukup sekian dan terima kasih dulu lah. Mie ayam aduh dahar gratis aing we ya. Nikmat. Tong hilapnya cengnya. Di komen videona, terus di like, subscribe jeung follow oke Instagramna @nyehnyo_ceng. Oke. Dadah baraya nyehnyo. Sampai bertemu nanti.